Waalaikumsalam. Punten Bapak tiasa nyuwunkeun waktu sakedap. Mangga eno Neng. Ieu bade wawancara ka Bapak kanggo tugas pangajaran basa Sunda. Oh mangga. Hatur nuhun Pak tos nyagiokeun waktosna. Mohon sawios bade wawancara ngeunaan naon? Ngeunaan panyawat anu nuju rame nyaeta virus COVID-19. Oh kitunya. Virus corona teh awalna di negara Cina. Di negara Cina teh pastina di daerah mana? Di kota Wuhan, di pasar Kadaharan Lauk. Ari ciri-ciri anu kena virus corona teh kumaha? Ciri-cirina anu kena virus nyaeta demam, aya sakit tenggorokan, tapi kade eta segala ulah dianggap enteng. Contoh ngecek anu umum karena virus corona kumaha? Eta ngecekna make pengukur suhu, lamun di atas 37,5 derajat kudu dibawa ka rumah sakit. Ari anu babari kena virus corona kisaran usia baraha? Menurut penelitian mah eta kisaran umur diukur 65 tahun. Kumaha ari ngacegah supaya ulah kena virus corona? Eta pertama kahiji sering kukumah leungeun, terus kadua kumaha teh make sabun, kaduana kaluar imah make masker, katilu jaga jarak antar sesamana. Hatur nuhun Pak, cekap sakitu wae wawancara singkat ti abdi. Mohon sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.